Shalawat jeung larang salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'ina al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus keluarga besar almarhum al-maghfurlah nu kusim kuring ka